Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana kumaha daramang. Ti abdi sejanjangkeun silaturahmi ka palawargi sadayana. Sim kuring bade nyebatkeun nyaeta hiji tangkal, urang simpel we nya. Tangkal anu panjang umurna tapi ageng mangpaatna. Sapertoskeun mana tangkal kaung. Ayeuna ti mulai pucukna nya daun kaung dugi ka handap ageng mangpaatna sapertoskeun ayeuna pucukna ke daun kaung teh tiasa didamel naon didamel papir nya ngalinting gitu nya eta teh kapungkur mah daun kaung teh. Terus deui ayeuna nyerena didamel sapu. Terus deui ayeuna naon dahana didamel sulu. Terus ayeuna tiasa nyadap teh naon lahangna nya ku urang didamelkeun gula. Terus langarina ayeuna diange kanggo parab hewan nya sapertoskeun parab domba, parab sapi nya eta langarina. Ayeuna carulukna mangpaatna caruluk tiasa diical, tiasa dirujak ku urangnya. Ayeuna terus ayeuna ruyungna ageng deui mangpaatna tiasa diange wae ku urang di nanti tiasa diange suluh, tiasa diange perah patiknya. Terus teh ayeuna injukna diange hateup. Terus teh ayeuna acina tah. Janten kaung teh panjang umurna ageng mangpaatna. Ayeuna sapertoskeun jalmi. Jalmi anu panjang umurna seueur kahadianana. Seueur ayeuna dina kahadian-kahadian mangpaatna khususna kanggo pribadi, mangpaat ayeuna kanggo keluarga, mangpaat ayeuna kasadayana umat, kanggo jamil muslimin muslimat, cek paribasana nulung kanu butuh, nalang kanu susah kitu ngajit, kanu titeuleum ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyaangan kanu poek, tah eta teh jalma anu mereng mangpaat. Ayeuna mangpaatna jalma, mere mangpaatna jalma teh nyaeta ku mangrupikeun harta kakayaan, ku mangrupikeun ilmu, ku mangrupikeun tanaga, tah eta jalma anu ageng mangpaatna teh kanggo ka papada jalma deui nya. Mudah-mudahan sadayana saha bae oge anu masihan kasayaan, masihan mangpaat khususna kanggo pribadi, kanggo keluarga umumna mah kanggo kasadayana umat jamil muslimin muslimat. Tah mudah-mudahan anjeunna aranjeunna sing dipanjangkeun yuswana, amin ya Allah ya rabbal alamin. Panjang yuswa bari barokah gitu, amin ya Allah ya rabbal alamin sakitunya.